nontonkeun hiji drama tentang kisah cinta si Kabayan. Jadi kieu dramana. Tinggal itu si Kabayan. Hei, geus atuh Kabayan. Teh mah poe ari resep mah. Nuhun Kabayan, maneh mah da tuani. Apal Kabayan sieun pisan. Barudak. Lain maksud Kabayan jadi pengecut, tapi Kabayan sieun. Sieun kusaha? Sieun ku abahna si itu. Kalem we Kabayan teh umay sareng babaturan milu mantuan. Heuh, urang setuju. Kabehanana, geus itu aya nyi Iteung. Panasnya Neng. Nya pugu oge kapanasan. Itu aya tempat calik, urang calik yuk. Hayu. Aya Iteung, aya Ningsih oge. Akang aya naon? Ieu Iteung. Kumahanya? Euleuh, Kang Kabayan ngaganggu wae. Kieu Iteung. Maneh marukan si Iteung teh doma. Iya mah kena kol si Umay. Tah iya geningan. Pinter maneh, budak saha maneh. Iteung hoyong alim jadi kaboh Kabayan. Aduh, hatur nuhun, Kang. Tapi Naon Iteung? Kabayan kurang kasep, kurang seungit. lain gitu. Tapi Kang, Ayo Pak Iteung. Kabayan, Iteung, abi bade uwi heula nya. Kok ieu can beberes di bumi. Nengsi mah untang waka uwi di dieu heula. Neng maneh mah ngerti naon anu dipikayang ku sim kuring. Jig, ka ditu we balik maneh mah. Entong, Nengsi mah di dieu heula we baturan abi. Tenang we, aya babaturan Kabayan, Soleh, Hendra jeung Umay. Hah? Mana, Kang? Itu di tukang. Abah. Kumaha damang? Aneh, kumaha damang. Hitung, ayo balik. Hitung maneh ditutungan ku Abah ditatadi ka kajeng si Kabayan. Iteung, abi uihnya. Nengsi. Ayo balik. Maneh deui Kabayan tong wani-wani resep ka anak urang. Tapi Abah, Kabayan teh tulus. Zaman ayeuna teu butuh nu tulus, butuhna nu sajena sadar diri Kabayan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Leuh Kabayan, lain mah digawe kelah ngawai suling. Kabayan sedih ambu. Sedih kunaon? Kabayan resep ka Iteung ambu, tapi abahna Iteung. Apa itu? Naon? Abahna Iteung galak ambu. Terus maneh sieun ku abahna si Iteung. Nya ambu. Ya, maneh teh Kabayan, jadi lalaki mah kudu kuat, ulah sieunan jeung kudu tangguh. Ya ku abahna si Iteung maneh teh sieun. Bener oge nya ambu. Nuhun ambu. Kabayannya ka ambu. Nya sami-samina maina mah kaitu gawe we. Hoream ambu.
kabayan rek sare ah. Kabayan! Abah kan ngopi di luar. Terus datang salah sahiji pamuda anu ngaranna James. James nyaeta salah sahiji pamuda anu kasep, beunghar loba duit jeung ngarasa dirina kang pinterna. Padahal manehna keur budak manja. Abah, James. Bah kumaha mah? Alhamdulillah. Bah iya abi nyanak oleh-oleh teh Amerika saaya. Atur nu James. Oh, nya mana budak Abah? Kan janji pada dikawinkeun jeung abi. Oh, nya. Kela. Hitung. Abah. Adi cari. Cenah Abah adi. Tepangkeun abdi pamuda kasep ti kota James. Abi Iteung. Terus kumaha Abah? Jadi ente dikawinkeun jeung abi. Naon? Aduh. Si James kumangke we lah. Stop. Kabayan teh setuju karena rencana Abah. Mane kunaon? Urang ge. Kunaon? Pan James jelema bager. Pantesna jeung Iteung. Lamun Iteung teu bahagia, kumaha Abah? Bahagia panteu? Iteung teresep bah, Iteung teresep ka James. Tuh, Abah. Iteung teresepeun, jadi ulah maksakeun ka hayang Abah. Kudu bisa mikirkeun perasaan Iteung. Wah, geus Abah teu. Ah, geus marane mah karampungan. Bos, Iteung bae jadi kabogoh abi, ieu teh Abah. Asik, kabayan boga kabogoh. Sangeunahna. Itu balik. Lamun maneh hayang jadi kabogo Iteung, kudu boga sawah loba. Siap, Abah.